warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji nu jadi pamatri ati urang dudikeun ka Gusti Maha Suci. Puja nu jadi panyempai rasa urang sanggakeun ka Nu Maha Kawasa Zat Allah Subhanahu wa taala. Syukur nu jadi panyanggeut kolbu urang tujukeun ka Allah anu Maha Luhur Gusti Rabbul Ghafur. Margi angin ku pitulung ti Nu Maha Agung, nugraha ti Nu Maha Kawasa urang sadayana dina deungeut ayeuna. Alhamdulillah parantos tiasa dikersakeun patepung lawung paamprok jonghok kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina ieu haflah. Insyaallah dina raraga tasyakur binikmah tawis tumut galur sunah Rasul nincak tapak syariat Islam ngadahupkeun dua insan dina akad pertikahan. Sholawat miwah salam mugia salamina tetap dilimpah curahkeun dikocor digolontorkeun kapupuh agung paduka alam Nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in wa atba'u tabi'ina, tur dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah tetap renggenet pageuh nyepeng kana ajaran manten. Kaunjuk kapayunan sesepuh kulawarga panganten istri, kulawarga kersana Bapak Rudi miwah Ibu Suryati sakali, para alim ulama, tokoh masyarakat uge aparat pemerintahan setempat anu kusim kuring dihormat, dulur-dulur ti palih kidul baraya ti belah wetan saderek ti palih kaler anu parantos sami-sami riung mungpulung hempak merbayaksa bari rampak jajab doa kanggo ngiring nyakseni kuanci anu mustari mangsa anu lugina ngadahupna ingkang putra Neng Irma Mariati kapun anak Cep Ridwan Hanafi. Langkung dipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka saderek paduum waktu canoli banci panata calagara anu parantos masihan waktos kapribados kanggo cumarios nanging sakaacana simkuring sedas sanuk-sanuknya palalaku paralun sanes culangung nedawidi anu kasuhun wereh parantos kumawantun ngiring jabung tumalapung alak-alak cumampaka dupi maksad sade sejak agul ku payung butut mung ima istuni kapeto kupun adi wireh pun paman anu sakedah nangalebetan di acara ngadadak aya wagelan saurna kukituna boh bilih kirang takatitina tebih undak tusuk basana tebih titik rintihna anggang tina subasita hapunten anu kateda maklum sanes ahlina. Salajengna timpah seunuhun laksa ketika bingahan oge kasanggakeun kasadayana kulawarga panganten istri di dieu. Wireh simkuring saabringan tadi parantos gasik ditampi, enggal-enggal ditarima, dipapak dihiap-hiap kalayan basa nu endah tur someah. Diaur ku kembang Tanjung Paselang kembang kananga melati nu jadi saksi tawis kaweningan galih pribumi nampi parata kamu anu sumpu. Istuning matak kintrim kana ati matak betah kana manah anu nyemah
hatur nuhun kata pipisan abot nyuhun abot nanggung abot narimakeunana jazakallahu khairon katsiro fi ahsanil jaza. Nanging sawangsulna simkuring nedasi hapunten anu saagung-agungna boh bilih simkuring saabringan cunduk ukur ngawaradul datang ukur ngabaribinan sumping ukur ngagandengan jauh tina kaluyuan anggang tina kasopanan kukituna neda mafhum bilih aya saur anu kirang luyu katinggal aya tingkah anu kirang merenah. Para bapak ibu miwah para nonoman sadayana simkuring ngadeg dina ieu panggung sasangem nyanak asma pun adi Bapak Asep Sukmawan miwah Ibu Yeh Marlina saperkawis nyanggakeun salam silaturahmi kalih kaulijengan ti sadaya rombongan panganten pameget kanggo sadaya kulawarga panganten istri di dieu. Mudah-mudahan we ieu silaturahmi teh sing tiasa hiji wasilah kanggo tetep piung mungpulangna urang jaga di yaumil jaza tangtosna dina rahmat sareng ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur-dulur anu sami rawuh sanak baraya anu sami lenggah sepuh anom gelar istri simkuring numawi jauh di jugjug anggang di teang cunduk jauh ti kecamatan Ibun datang anggang ti kampung Galudra aya paripaos ngaleut ngeungkeuy ngabandalet ngemat-emat nyatang pinan cunduk saabrulan sumping saabringan datang saantayan ieu teh aya kajabi sejak naur saur anu ti payun mayar basa anu ti heula wireh pun anak kantos kedal janji pasini bade hirup ngahiji nyung sirarabi sareng nu dipicam-cam dipikaati tegesna ingkang putri Neng Irma Mariati. Takut gituna saurna teh ayeuna pisan bade ditedunan malipun anak parantos saged paniatan sejak niat karena Allah cuma dong hibas adegan lejeran ajek panjiran. Takut gituna simkuring cunduk manggul pi utus nu tangtu datang ngemban basaan utama janten sulur ti sepuhna panganten pameget nanging sakaajana nega ageng pahak sami wireh simkuring cunduk saabringan cunduk rusuh datang geura tanding walik muru pasir tandang julang moro rangrang tanggang jog-jog moro monok moro panonobanana taku margi sakitu tos puguh galurna catur ngembat papayan sajarah puguh gigiranganana simkuring nyandak asma pun adi Asep Sukmawan miwah Ibu Yeh Marlina nyanggakeun pun anak panganten pangedet anu wastana Cep Ridwan Hanapi kapangkonan ingkang rama miwah ingkang ibu di dieu nyanggakeun pun anak napasna sadami getihna satetes tiluhur sausap rambut ti handap sahibas dampal digigir salentik asih di tengah sasenang buga mugia ditampi kalayan diangkat janten putra dipungkas mapasalagasanana dibengket kadeudeung jeung katineungna disimpai kanyaah jeung kacitana dipatri jatuh kamina ku tatali asih anu suci nyaeta akad nikah kasbatna. Alhamdulillah lembe akad nikah parantos dilaksanakeun parantos kasaksian ku urang sadayana. Alhamdulillah ieu dua panganten teh parantos sah menurut syariat Islam oge resmi nurutkeun pamerintahan. Nanging ampun paralun anu kasuhun wireh cundukna ieu si Utun datangna ieu si Ujang estuning lugag legog bari lengo datang bari kepat lampah teu aya jingjing bawana
mung sakadar ugal egol nyonyoren pesto mamanggul talutug nahun pancir waris niniak hatur lumayan kanggo ngasek bibinihan binih asih tangkal duriat di huma leuweung rarangan anu aheng kabina-bina tacan karambah ku manusia. Oge nyangakeun pun anak teh mung sakitu buktosna lain jajaka anu dedeg sampai rupa hade nonoman anu alus rupa hade wanda impian kalobaan wanoja pun anak mah mung sakadar jajaka kampung urang gunung bau lisu muni misalkeun dina kai mah kai waru dijieun panggerak bingkeng dijieun pamikul bungkung jeung hatur lumayan weh etang-etang pisuhun saurna. Oge unjuk kuninga pun anak teh jaluk es kuning balungna wungkul badag ukur warugana dari didabab ilmu panemu nama masih keneh atah pun anak angot urusan rumah tangga mah da ngalaki lagi ge panginten badan me ayeuna takut kituna sumangga engke sabada diangkat janten putra di dieu ka ingkang rama ka ingkang ibu mangga pangatikeun pangdidikeun ilmu dunyana ilmu akhiratna sing sering ngadeing ulah bosan ngawurukan ulah sudah mapatahan kalayan kasobaran nanging sing kuring yakin kaki besan tangtosna bakal landung kandungan lair aesan leuleus jejer liat tali dina hal ieu sakali deui nyangakeun pun anak mugia katampi sapamaksadanana indit peuting miang beurang labuh dicurug gerak-gerak dijungkrang dengkek mahekeun condong namplokeun ilang along marga hina katenggar kalong katinggang pangpung di udag mau sumangga nyangakeun rek dititah ngatak heucak ngalahu pakareuma kahuma sumangga atuh nyulung sunung ngalapangpung ka gunung juk sumangga teh teuing da parantos janten hak urang ieu kibesan dalah dimukumahakeun beutan sakieu buktina najan dibeber-beber kalah soeh dikenyang-kenyang kalah bedah istuning lieu eueuh lagap taya rumaos sim kuring sumping ukur ngali gincing datang ukur ngagandean cunduk ukur mamawa curug sumping ukur mawa cingir datang ukur mawa tarang seuk teh curug bengkung cinggir garing tarang ge pinuh ku kesan nanging saurna teh tambah pamali teuing ieu aya cacandakan ala kadarna mugia katampi batok kohok piring semplek bea sasiki gula sapasi artos sapeser lawan sanyamu paris ipis tambah tiris sendal capit terkacai saya mah henteu ulah ditinggal nilaina ieu mah tawis kadeudeung sareng katineung tilam kanya sareng kacinda pun anak kanggo tuang putra mudah-mudahan sing seueur manfaatna oge ageun barokahna kanggo aranjeunana atuh kasih geulis kasih kasep bapa sareng emak hampura lain teu nyaah lain teu era heungan anu tadi teh pataliku pungsak bahan heureutakeun pungsak bahan tumamprak sadaya-daya apa teu bisa mekelan dan ukur bisa sumambung doa mudah-mudahan hidup dina ngalaki rabi sing aya dina kajanglaran sial dangkalna suena asna mahkeun geus ditalangan kudu jadi indung jeung bapakna hidup mah ngalaki rabi ngawangun rumah tangga sing panjang punjung panjang umurna panjang jodona panjang duriatna jeung panjang sagalana oge parak rezekina ginulur karahayuan ginanjar kaulijengan negrak di hanjuang siang pamungkas mangga kasadayana urang sami-sami ngadua kanggo palaputra urang mudah-mudahan ieu dua insan anu deme di istrenan sing manjing wancina ninggang kana ugana sing mutrik-trik rimbil sikina ngarandah mangaranana renung sirungna mayak pak cangkokanana
atuh kulawarga anu bade diwangun singarung gunuk batan dukuh ngarandakah batan majah ngarandekeh batan sereh salamina sauyunan sarendeut saigel sabobot sapihaenan sabata sarimbangan kacai jadi salewi kadarat jadi salogat sapapait sama manis sabagja sacilaka jatnika lahir turbatina kalayang salawasna tiasa nyangking lalayang pancagapura waluya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Pungkas catur berat hate hese kecap rek teuleum urat kadasar kaleuwih tengah rek nepi goh bilih aya luhur saur bahe carek mawur ku catur mencar ku carita tutus langkung ke panghalang au payung hibar teja bobo sapanon carang sakapat sapakan neda agung cuput lumur neda jembar panghampura wiraih aya paribasa ciri sabumi cara sadesa kukituna bobot pangayon timbang tarajuna mah sumangga nyangakeun wa'afu minkum wallahu muwafiqu ila aqwamil thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.